Hei, ulah kaget, ulah kaget ya kula ya. Coba tepungan heula kumaha tepungan heula. Mangga. Dulu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh euy? Alhamdulillah. Heuh. Islam. Sami atuh punten ah. Sami-sami muslim. Kami Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari janak itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunyanya. Waduh, bangsa aja. Lumacak. Iya gitu anu ngababakan teh. Hei, sangaran. kuring cepotnya. Wah, siapa teh? Cepot. Bangus gitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh, Itu nu tukang. kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Ini jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Manusia. Wah, kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Budak meureun. Haling sia teh nyamuk haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia Nuhun. geus umroh. Rantau sering kan. Syukur euy. Aing warga negara Pringgandani, Hai gitu. tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Yuk teh. Heeh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel bak bang us batik bang tik pro sebal bodong sabo boko Hartos tauhid itu. Karunya. gitu bisa apa Ya atuh hapunten we. hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna
dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Harus nyingkir Kalau dari bisa sini. sekarang melarang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang Anda semua harus melalang pret. Harus jalan nyingkir. Lain seueur goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. Padahal di serius konekna mah. Aing teh itu serius. Saya teh bukan heureuy teh. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Saya teh lagi nya. Sekarang harus jalan kaki. Jadi kumaha teh? Iya. Dek init moal. Ya kumaha dunungan kuring ya atuh. Hah? Kumaha dunungan kuring? Lu punya majikan. Iya ayah. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Kita pertanggung jawab Keras Kang tah. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. Anu boga kikitin sama Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu dah. Berarti maneh teh ilegal. Heh? desa teh. Boga kikitir goreng. Ya. Anu boga Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Hah? Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan ewu pakulingan rana. Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areueuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana Rek di widian rek henteu. dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah Ngeuna. meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh. Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik. Dipaehan ku aing. Nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah teu da. Ai manehna teu boga rasa-rasaan. Dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dengan duit teh. Teteh maneh baleuwi. Da lamun boga keur nyogok mah ku aing dibere. Bere menyingkah lah. Da dibere menyingkah teh mah teu popolotot teuing. Pemasukan. Pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah? Wah, bahan ribut ya, bebeja aing. Repot lah. Siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya kan.
sidawala bejaan sena laporan ka Kakang Bima saya tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulai tegar ya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria ngajar hebat maneh sia janaka iya modar kurang ajar alah iya kurang ajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding wih iya up ya sia benang sia iya dai Wah, bau. tuh Wah, bau warta. aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing ha itu awewe tinggali awewe mending geulis mana tuh eueuh Nah, tuh. Buah-buah lain awewe naon. lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we di dinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya howe aing wae wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya howe aing aduh cilaka dulu Oh, pilarian bisi kumaona. dunungan dialungkeun jang Oh, pilarian di kawahan. silakan abong kena dedemit rasa-rasan carek itu teh kitu we urat batu Ah, agurat batu, dedemit batu. Aduh. abong kena dedengkot nepi ka urat syaraf Tapi kangguran. hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan urang Sakitu. abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang Cak dunungan kana seje tadu. dek naon wade ngiring nemak atuh tuh Aduh. Dunungan nemak, hayang nemak, kita
mak. panah. Wah, itu kulan di Sukabumi itu. Ayam pelung. Ayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabatnya kok di huluna. Di nama senjata. Ayam maneh ada lain teh. Ayam maneh, sanes anu sanes. Yang tetangga urip. Udah lebaran eta yang urip. Kamar we. Aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Kita hayu cinta kukuring ai teu disada wae mah nya dipencit ku abdi teh. Da teh ada jalan atuh. Ya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Bogana mangharap-harap. Nu bogana mangharep-ngarep Ini umara di Bodaran. bisa maneh nemakna. Tiasa ti yang atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lat di ditu nemakna sae. Sok aja gerasa sila jeung Denawa-denawa rasakeun panah-panah pusat. Moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan. Awas. Healing dawalau Sakunya ini pelet itu. Kapacok. ieu Bambang Sumantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi. Wah. Ini pelampir. Halah modar kau yang buta gitu tinggal ikeun Tahu yang syarikeun sia. Ari aing gagal teh. Manehna ngetan senjata ngidul. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh, ada naon gak kudu belajar. Hah? Belajar latihan. Nu matak mi HP ka barudak-barudak kudu dek sarakola. Oh, sarakola ulah bodoh bener akang. Heuh, sambungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Hah? Oh, pengalaman. Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Formal jeung pengalaman. Kitu. Lain hare-hare. Suk aing lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh heuh. Ah, itu udah uyuhan sekolah gente. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Tapi dek kang ngeureuy we geuning. Jeung panggilan akan teh. Wah, batur nya andeu. Naon-naon ya? Deuleu itu panah-panah nepi kacing saririt kitu. Alah.
pada Melayu. Dewi Arimi sampun dumugi. Moga malinaan jalangka alam berkata pasti mau jalan jauhan. Ungguk karungan budi agamahan jalma wetami pinasti salamati Moaya nunyi Ngajar ke si bapak saya ku si Diuk. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tarik eta teh. Tina tarik kumang teh jadi tarik riseun. Hidup selang-selangan lepas tina sabengketan moal panggih bajanun kasenangan. Kaget ku nerakan ningali. Kagetna ka kiri-kiri ningali ingkang sampun prapta. Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti manehna nu salah manehna nu ngamuk manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge kurang ajar sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing lemah caina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu kacida teuing eta mah ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh nah lain digabrug panah Gusti sarareukut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot
Negdreg bulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu urang. Kurang ajar. Tong maka jeung narita kasep narima naon nyarita kasep. Jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena. Aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena. Model abdi. Maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut. Ya rupina teu aya purianeunana kulen Gusti. Mana teu muji. Tadi nama aing hayang ditaksir ku dunungan. Maksudnya tapi dah kumaha cuma reda geus nasibna. Kurang ajar temenan. Haling ku aing urang sing hareupan sorangan. Mangakeun Gusti. Raden Bima Milarian Arjuna tuning det kaulanun kakang karya kapihatur kakang godeg kakang Semar munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes. Alhamdulillah nuhun geuning juragan agung diuk lan diuk sae lah matak mung hiji juragan Bima cek kitu geus soak loba disentak jadi we tenggar kalongeun. Duh, sama kapihatur ageng diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang naon kumaha salamet ya salamet pangarsa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Pringgandani. Nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dieu kadung sang rebut kekawasaan rebutan heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega silisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaannya dawala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah jaman aya laguna teh zaman teh kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun Kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik bari na oge nah
nitah nu kitu patut nun Manurut masyarakat lagi. masyarakat teh batan ngurut bakal ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani mun eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton ai kitu kuasa kitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino serak kenahna dia kepong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mau bisa lompat ti heula kecuh ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe kecuh jig kade sing hati-hati di lejang jiga ren bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru Tingkah gitu. init kan init Aing tak sawabalana gitu akan. jaga inung aing si Babu Kunti lah Kekek ke dia. Ditanya. sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tas si kurang ajar tobat anu agung Doa waktu mulus kan. Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salirana nepi ka donto gitu duh donto tinggali beungeut atuh sakitu berwes atuh nah beungeutnya mah ti krimunan ku anu nya tinggali mah kulitna we Woi, udah ngopi belum? Kediam-diam baik. Ngopi yuk. nya butuh adi mah abdi ka duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu ti Tuti Lebak
tobat kau lagi apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kali teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawit teh maka urang utan gitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi belgug mun ka kuping gua beli tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah bikayi Arimbi saeta Arimbis alah urang mana kaula teh ti puseur dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasina Prabu Arimba Arimba incu na bah ameh meureun Rimba tah mah Rima kita mau jadi polisi Rima tah mah si Demang tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh Bisa jadi teteh. oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu kalah soleh ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bubujangan kene itu gede boros budak teh Budak media. Budak media sama. mun di rombongan masih ius Gede boros. nya Gede dua. lain gede boros si ius mah aing nya gede hutang Gede kanjeri sih usah. mun di rombongan mah kitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngenakeun kaula Arimbi ge da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujang hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nari eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula
Ajis nyingkah tuh ngaganggu aing. Tobat teuing paling oge jadi cuma dengeunana teh bakal kaklalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heeh Ada ngeunah. mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun gitu. Kumaha Bima Naon? kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira Bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur. Tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara kaula teh manggih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimang. gan Daek sia kanu kitu. teu hararayang teuing kumaha kinten-kintenna Neangan lalaki bangsa sia. tobat teuing Gusti Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing rasa cinta ayeuna di sidik-sidik mah alus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti Nu Maha Agung. Hidimbi Bima hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya. Atuna mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh leres. Leres heueuh. jangan macam disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta mah sok dibeja-beja. Sama bibirna teh bibir aweweun. Nya ai paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai. bener eta teh Bima Bener nyai. Bener pisan. aduh tobat teuing Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton. Bade dibantu ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina. Loba. seur jamina sabaraha hiji 200 juta. atuh sanagaraeun Temino sanagaraeun pek gara akon. kabina-bina teuing ai salira tobat Gusti Ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu asaku kabina-bina teuing nasib diri bang Jawa Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh Dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira. Bima Wis, sia. ampun Bima kaula teh sujud ka salira Aing kudu kawin ka bangsa buta. Urang patut berwes. ampun Wes ya, nanaona ya. Sok sia. ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijen jadi casak diwalang-walang nyangakeun Bima Ngedan. obat
Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin itu sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah. Mina teuing Bima. Tobat ieu teh saha? Ieu ibu indungna Bima nu. Aduh, ampun teuing sadaya-daya ibu. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Wis kena tihin pinasti kersah yang wedi mapak bayak kenalara jadi salirate ibu Nabima leres gelis Sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di nagara ieu Pringgandani teh pun lance ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aya deui si bapak eta jeung bejakeun teh tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nah maneh teh Si bapak eta ketok alin. kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir bener percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir bener percaya yen ieu teh aya jelema nu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teu usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa atuh jadi penayagan atau jadi peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu hajat tako gitu dah bukan salaki eueun nabuh teh kitu ngecebrek kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada berican rasa panah limpung malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka Janaka pisaan eta nanti corona aya naon nya euy da dewek na pikayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha deh teuing deh turunan ti Laut Kaler Kalimantan ge bedi deui tah kitu kaula nun barang laporan sadayana wala dia balad tamtama ku tuang putra Arjuna Gempar anu geus ngabuktian yen ieu teh aya jelema nu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan aya nu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kayaan kelanan dupinya teh saha gelis
Kaula teh nafsu ngagudu-gudu amarah teh kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha. Barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima. Kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama, kaula teh amon sorangan hirup teh satadina. Ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate, ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan. Pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang. Halo. Teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok. Aduh. Tuh boga awak-awakan teh meuni brewok kitu. Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh kahayang malangsing. Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya. Bujal jadi dua digigir. Gitu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu wungkul. Bakal bogoheun Bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh meuni pikageuleuheun. Ibu tulungan ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan ibu. Dedeh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gamang tan nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede ka kada nyemah. Ayo mah are-are kolot lain nyemah teh. Naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Bedana. Dina zaman kiwari ge kitu teh. Aya nu bareng hak nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna. Naon bedana jeung nyemah ka roti? Kata kurang mah tarang aku nu pikanang domar. Kitu cing oge. Tapi hasil wae pada mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti Nalibrata watek wantos hiji istri siswina Resi Druwasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngageulisan ieu Dewi Arimi ku cara menekungkan Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan. Cai, kopi-kopi. Eta geuningan. Miraat moal. Kaya namanya acoy. Murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang
cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngiceup aing Gusti neteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsung jadi menarik jadi menarik perhatian atuh Jadi keren wow keren jadi daek teuneuk Ya, bobogaan pika kitu. geulis kaulah nun salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu nggerebeg ayeuna mah juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang geulis tenang anak king coba ngalih ka dieu nung coba teuing Gusti Babuku dedeh teuing Bima iya sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubieu dipantingkeun teuing di mana ragragna aya eta saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri geulis anu raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teteh Bima ada lain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh arimi nu dibantingkeun ku aing bener ih hampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan mun manehna ge nya tah kitu pek aya nama geulis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sarerea ulah sok kitu kasep Ulah tumpas kampi orai Sobat, ieu teh naon? Nanaonan sia? Hei. Naon? Nanaonan. Nanaonan. Atuh we nu aya mah nanaonan. Jeung kikitian geuning deui. Si Syarukan. Sobat. Ampura arimi. Ya daya waglanana kaula nu. Ai sugan teh. Tapi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira seur jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud naha ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran
muga salira Kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula. Aku terima Harimbi. Nuhun kaula nuhun. Hidimbe. Tobat. Aduh, Meningakeun kaula nun itu teh Kakang Arima pun lanceuk. mana teh? Itu Adi aing bejana disiksa Hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidimbe. Wala dia balat. Kula. Belah mana adi aing? Sudah jamar padi sidi campurana. Tangan tanu balara tanuna usudana. Salamatunya Alah kamana si Aceh? Purba Kesa Dan boa-boa adi aing aya nu maehan. mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu. Iya. Boa adi aing gugur di pangperangam. Aduh, asyik boa-boa. Hidimbe. Harimbe. Asyik. Dewi Arimi sumping kapayunan Irakana datan niratanga deman. Satu. Saha? Datan niratanga deman ewa pakulingan rana. Genera pingkang prata. Saha paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih. Hapunten anu ditendak kaula nun Raka Prabu. Syaha. Ningakeun Purba Kesa ieu teh lanceuk maneh. Raka Prabu ieu teh Rai Arimi. Wah, sia. Wah, Arimi nanahaun Arimi. mancing teteh beraku hari begitu. Dek nipu sia. Hah? Atawa ngejebak aing. Awewe di mana ye? Ieu teh Rai Raka Prabu. Lain. Kurang ajar. Aduh, muningakeun kaula nu. Lain sia kurang ajar. Obat. Laras ieu teh Rai. Sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu. Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh. Ngajebak sia kaing. Wah, lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi. Silaras pisan ieu teh penastik kersayang tumampara. Ya inggih. Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima. Lain. Tobat. Pindah tar. Aduh. Tobat. Untung salamet. Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning pelayan. Wah, ieu.
Wayap. Mbak. Ayah. Edan sia. Melayu. Aduh. Waduh, jang ragot dulu itu. Wah, ai suka temu aki jadina dulu. Jangan juragan Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Oh, si oreng ya. Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Paingan geblik cai nepi ka euneur. Bener, akang ngurukan teh. Menang beja teh ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk. Lauk. Tapi jangan Ka dewe. kakak. Heeh. Teuing da lauk teh digelung. Ayo lauk. Tapi jangan. Sia. Kurang ajar. Coba sia. Saha sia? Aing pisalakeunna arimi. Mana adi aing? Tadi nyamperkeun tadi aku ku sia. Penasti kersayang tumampara. Iya ini. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcek. Doh. Sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emel. Anu temahna arima mebes kana emel. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah! Dulu itu cai yang Udah buriawa tuh. lah. Pamuing kana gawir, Pak. Heueuh nyeta. Buriawa jeung Itu cak buuk wah. Wah ngagedean gitu, Pak. Urang ka bawah banjir. ya ririaban tuh. Kapan aya ka itu langsung na deuleu ngalir tuh. Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu. Pernah ku pabrik aqua. Jadi we pabrik cai ieu bisa diinumnya Pak. Heuh. Enggak, pabrik cai dimanfaatkeun ke. Cing kira-kira ceuk Bapak ieu ngaranna naon ieu? Si walungan teh Pak nepi ka ngalir itu ngogolok kalebak tuh. Wah, lu pada ngopi. Ngapain udah ngaplong? Ngopi dong, gua ngopi. Urang ngaranna nek kali rambut jang. Nah, itu tidak sirah sairna deuleu. Saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan. Ririaban. Teu sangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu. Hirupan yang di dieu mah ieu. Pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara. Betul, betul. Ada manfaatnya mah. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heuh, kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak.
cek dewek oge Datang sumber saya. bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja deulin menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun muah pijigana nyatenya Pak heeh jang jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir Anu iman. komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang Si ngamut teh kan. oh wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tageuning siling apa ieu apa abdi teh guguru ka Ustad Tete Pangnuliskeun kana Tete mana Tete nong syukur jang tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten gede pusir dayeuh pringgandani ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh jodoh hartina teh nagara pinanggih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja Amin. ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tidetik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka 1. Bima dalam versi Mahabharata. Tokoh Bima atau Bhimasena dalam versi Mahabharata adalah salah satu pahlawan besar yang lahir dari kisah epik India yang terkenal. Bima adalah putra kedua dari Pandu, Raja Hastinapura, dan juga anak dari Dewi Kunti yang dikaruniai kekuatan luar biasa oleh Dewa Windu. Bima dikenal sebagai sosok yang memiliki fisik sangat kuat, bahkan dianggap sebagai salah satu ksatria terkuat dalam cerita Mahabharata. Sebagai putra kedua dari Pandu, Bima memiliki peran yang sangat penting dalam kisah perjuangan Pandawa. Meski terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa, Bima juga dikenal memiliki hati yang sangat mulia, penuh kasih sayang, dan keberanian yang tak terhingga. Dalam berbagai pertempuran besar, Bima selalu menjadi garda depan yang menghadapi musuh dengan gagah berani. Selain dikenal karena kekuatannya, Bima juga dikenal dengan peranannya dalam membela kebenaran. Ia tidak segan untuk melawan ketidakadilan, bahkan jika itu berarti harus bertarung melawan saudaranya sendiri. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah ketika Bima melawan Duryodhana dalam pertempuran di Kurukshetra. Di luar medan perang, Bima juga sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan keluarga, terutama dengan ibunya, Dewi Kunti, yang selalu ia hormati dan cintai. Kisah hidup Bima dalam Mahabharata mengajarkan kita tentang kekuatan fisik yang harus diimbangi dengan kebijaksanaan, serta pentingnya berjuang untuk keadilan. Scene 2. Bima dalam Wayang Golek, versi Asep Sunandar Sunaria. Di dalam dunia wayang golek, Bima hadir sebagai sosok yang sangat terkenal dan dicintai. Wayang golek, seni pertunjukan tradisional Sunda yang kaya akan nilai seni dan budaya, menghadirkan Bima dalam bentuk yang lebih hidup dan relatable dengan masyarakat Sunda. Menurut Dalang Besar Asep Sunandar Sunaria, Bima dalam wayang golek tidak hanya sekedar pahlawan yang kuat, tetapi juga memiliki karakter yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bima digambarkan dengan sikap yang humoris, penuh dengan kehangatan, dan seringkali memberi nasihat bijaksana dalam menghadapi masalah hidup. Bima dalam wayang golek juga dikenal dengan sifatnya yang tidak mudah marah, meskipun ia adalah sosok yang sangat kuat. Sebagai tokoh utama dalam lakon-lakon tertentu, Bima menjadi lambang perjuangan untuk kebaikan, kedamaian, dan keadilan. Namun, melalui tangan Asep Sunandar Sunaria, karakter Bima dihidupkan dengan lebih manusiawi
terkadang dengan sikap lucu dan bersahabat yang membuatnya sangat dekat dengan penonton. Dalam pertunjukan wayang golek, Bima seringkali menjadi tokoh yang diandalkan untuk menghadapi rintangan-rintangan berat. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai sosok ksatria, Bima juga dikenal dengan sikap rendah hati. Bahkan, sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain seperti Kresna, Arjuna, dan para dewa dengan sangat santai dan penuh kearifan. Keistimewaan Bima dalam wayang golek adalah bagaimana ia tidak hanya dihadirkan sebagai sosok yang kuat, tetapi juga sebagai tokoh yang penuh makna. Melalui cerita-cerita yang dibawakan oleh Dalang, Bima mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, kekuatan batin, dan bagaimana menghadapi hidup dengan hati yang bersih dan penuh ketulusan. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Langit ngukit nukamari langit ngungkap pun